Geus di mana, Bah? Eta ce, tas di mah Pak RT biasa aya rapat. Aya rapat naon dari Abah? Kebagian jadwal ronda malam ce. Abah kebagian malam naon? Abah mah jigana unggal malam ce. Soalna loba nu mangnitahkeun ngarona ka Abah. KDW jaga kesehatan. Pasti atuh ce. Jeung kudu rajin olahraga. Tah kitu ce, bener. Ece boga babaturan umurna 40 tahun. Terus kumaha ce? Isu-isukna sehat. Beurangna oge teu nanaon. Ari sore asup rumah sakit. Terus ce. Peutingna oge sehat. Isuk-isukna asup UGD deui. Emangna manehna geuring naon ce? Teu geuring, Bah. Manehna dokter di rumah sakit. Neni, nah mun indit-inditan sok sorangan wae. Nah, ka mana ka Bogo? Geus atuh tong nyuat-nyuat wae hate Neni. Nah kumaha gitu? Neni kan jomblo. Oh, jomblo. Nah, nu daekeun ka Neni sakitu geulisna. Eueuh, lalaki kitu nu nembak? Cobaan geura Neni. Cobaan kumaha, Bah? Indit ka jalur gajah, pasti Neni loba nu nembak. Dun, geus lilanya orang bobogohan teh. Nya Bebeti, geus 2 kali puasa jeung 2 kali lebaran. Nya Dun, berarti geus 2 tahun. Nya kunaon gitu Bebeti? Nya Adun teh hayang kitu ngalamar Eti. Nya ieu ge niat mah geus aya. Nya sok atuh, Adun tinggal datang ka kolot Eti. Nya Adun teh sieun Bebeti. Sieun naon Dun? Sieun kolot Bebeti loba pamenta ka Adun. Rumasa Adun mah sakieu ayana. Bapak Eti mah bager, moal menta macem-macem. Nya bisi we ke pas nikah kudu dirayakeun, hayang mewah. Moal atuh Dun. Daripada engke nikah mewah tapi geus cicing di kontrakan, Ya terus Dun. mendingan nikah we sederhana tapi geusna anggar we cicing di kontrakan. Jadi bah ini gawe teh Jadi atuh tong, apaan Abah teh kudu usaha. nya bah bah eta na jero tas non wae Ragaji we tong, yang senok temok. kade bah baju salina poho Oh, yang teu atuh tong. Tah, iya baju kesayangan Abah, warna biru tua. bah ai warna biru tua pas masa mudana baong tuh nya. Jan, geuning sakedeung ti minimarket teh. Jadi saya kasih noge. Atuh teu jadi meuli cemilan jeung minumanana. Nyalah terjadi. Kunaon? Minimarketna tutup. Lain. Ojon mah lieur rek asup teh, sing kasalahkeun. Atuh kari buka we pantona. Tah eta, motak bingung teh. Bingung kunaon, Jon? Dina pantona aya tulisan tarik full. Heueuh tinggal tarik. Eta, jadi bingung na teh eta. Ngaran orang teh John, lain Saipul. Kan udah noge tarik John, lain tarik Pul. Mata eyes putih, white, tangan hand,
hitam, black. Keur diajar bahasa Inggris, Ce. Nya, Bah. Ari Ece, rek gawe ka luar negeri. Ih, lain, Bah. Ucu teh yang boga kabule. Nya halus, Ce. Ame Ece pinter bahasa Inggris. Nya, Bah, matak ieu diajar bahasa Inggris ge. Nya, Ce. Ame Ece ke ngobrolna nyambung. Eta pisan. Bah, ari hartina I love you naon? Aku cinta padamu. Aduh, Bah, hampurannya. Abah teh geus dianggap uwah ku Ece. Jadi, ayeuna mah lebih baik kita berteman saja. Urang olahraga yuk. Hoream ti capek. Ih, si Ama kedul. Olahraga atuh, me panjang umur. Memangna jelema anu getol olahraga bisa panjang umur? Nya atuh, kan olahraga teh ngagerakeun awak jadi sehat. Henteu oge eti. Nah kumaha kitu, Buktina kelenci anu sok lulumpatan umurna ngan 8 tahun. Beda jeung kuya anu loba cicing umurna bisa 150 tahun. Nya oge, Tah, berarti kunci sukses umur panjang adalah pangedulan. Itu si Ojon tuh. Pesti mana, John? Di gor nonton badminton. Nah, pas nonton badminton teh, tapi jika nu tas menang karuas kitu. Lain dak. Abong ieu keur malam Jumatnya Nah, kumaha kitu, John? horor pisan. Lor kumaha, John? Tadi Ojon hayang ngompol. Asup ka WC. Terus Tiba-tiba kumaha? aya tai lampu yang eueuh jelemaan. Kemana obat hiledan? Abah. Nay, Kebeneran aya Abah di dieu. aya naon, Nay? Pokokna mah aya pi obroleun lah jeung Abah. Nggak sarah leuwas, obrolan naon, Nay? Tapi Abah ulah emosi nya. Moal tuh, Nay, moal emosi. Yeuh, Bah, inai kamari ningali si emak dibonceng ku lalaki. Nu bener, Nay. Eta kira-kira jam sabaraha, Nay? Yeuh, Bah, inai mah teu nginjeum ceuli, teu nginjeum panon. Katempo ku inai sorangan. Kira-kira jam 10 beurang. Eta ciri-ciri lalakina kumaha, Nay? Ciri-cirina eta lalaki teh hidung, sirahna botak, make sendal capit. Make baju barengnya. Tah, bener. Nah Abah apa? Eta mah Abah atuh, Nay. Balik di pasar di si emak. Yo, skateboard, sketsa bodor. Daripada ulah menjadi cita paruku, mending surah seri sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodor. Suka buka toko jangan memikir kasusah, mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard,